Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, alhamdulillah dina danget ayeuna urang sadayana tiasa patepang dangu deui sareng sim kuring Mang Aa. Urang sami-sami neraskeun hanca dongeng anu katunda dina judul dongeng Neng Jejeh karangan Ibu Eti S. Anu ieu dongeng teh disarungsum ku almarhum Bapak Ka Sukarna ti Bandung. Sakumaha biasa para wargi mitra kaum dangu sadayana ieu dongeng teh didugikeun ku channel anu dipika meumeut ku urang sadayana. Ka para wargi anu mika landep mika resep karena dongeng Sunda mangga tiasa di subscribe wae nya dina channel anu parantos disayogikeun. Dina dinten ayeuna ieu dongeng teh majeng kana bagian anu ka-35. Sakumaha anu kauninga dina bagian anu ka-34 dinten kamari anca urang teh kapegat ku waktu dina mangsa medar kaayaan di bumina Kaadung sareng Mauki teh nya anu harita nuju ngobrol sareng Neng Jejeh nyaritakeun Juragan Sonjaya teh. Tah kumaha lajengna ieu carita mangga urang sami-sami bandungan bae ku sadayana. Pamugi dongeng janten landong pang beberah kana manah kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun. Nyanyi disebut enteng lantaran manehna teh mulangkeun raja kaya Abah. Jeung ema anu geus kajabal jeung arek dijabal teh. Ari banggana pedah syaratna hayang bisa ngawin ka nyai anu kumanehna dipisuka. Tah kitu nyi pang Abah nyebutkeun majar hutang teh teu keng entenging bangga. Ceuk Bapak Kukut Neng Jejeh harita teh bari reupeureum siga nu keur meleng bae. Ari brai beunta deui pok nyarita ka pamajikanana. Benarnya kitu caritaan Juragan Sonjaya teh mana? Nya kitu anu kadenge ku kuring oge. Jawab Mauki bari ret deui ngareret ka Neng Jejeh anu ngeluk siga keur susah. Tah kitu nyai anu kadenge jeung kaharti ku Abah mah. Kahayangna Juragan Sonjaya teh tapi eta mah ulah jadi hate gelis. Da pugu urang mah jelema susah. Ulah katambahan deui kasusahnya. Ceuk Bapak Kukut Neng Jejeh bari neuteub siga nu hayang dijawab. Ari Neng Jejeh mani melengek henteu lemek henteu nyarek ngadengekeun Kaadung teh. Hatena ngarasa sedih airas ku nasib diri. Los kaditu los kadieu ngan dibabari lalaki beuki jauh nu dijugjug karasana beuki ripuh. Sigana henteu meunang eleh da buktina pada ngararah. Mending mun di arah dunya da ieu mengarah ka diri. Kudu ngalayanan bae ka lalaki nu saliwat kitu tah anu karasa ku Neng Jejeh salawasna. Tungtuna ngahruk bae cipanona ngarerenclong. Kitu susah kieu bingung manehna teu daek cengkat. Siga henteu bisa ngomong atuh Mauki reuaseun ningali Neng Jejeh alum teh. Sarta cipanona ngenclong siga nu arek ceurik. Da katinggal ngagarendang atuh pok bae ditanya. Nyai kunaon anaking siga rek nangis? Keun atuh entong diemutan teuing anu bieu mah. Da pikeun emak sareng Abah mah atoh teh lamun hidup bakal sugema ngadengikeun eta dongeng. Ari kira-kira ngageringkeun mah tong jadi pikiran geulis. Keun anggap bae teu aya nanaon. Margi keur emak mah suka keneh bara main mapai-mapai jalan. Tibatan ngagebruskeun diri hidup mah. Ceuk Mauki dumareuda siga nu rek ceurik deui. Mak, ceuk Neng Jejeh harita teh teu kebat nyaritana teh kaburu cipanona nyurucun.
Keun gelis make jeung ceurik sagala kunaon keun bae cek emak oge tong dipikiran dongeng abah nama anu tadi mah anaking da puguh emak jeung abah mah urang kampung jadi kurang ngabandungan adat-adat urang kota sangkaan emak jeung abah tangtu beda jeung kahayang hidup sabab ari ceuk anu di kampung lamun dipikahayang ku lalaki anu beunghar teh geus hiji kabagjaan pikeun eta awewe teh tapi soal ieu teh ari keur hidup mah lain deui meureunnya sabab kasukaan anu di nomor hiji keun batan kakayaan sabab nyata ayeuna ku emak geus katingali hidup teu aya sambutan anu gumbira ka Juragan Sonjaya teh malah siga anu susah tah lantaran hidup seperti anu susah omatnya anaking ulah rek dipake susah tibatan emak jeung kudu ngarudetan hate hidup suka keneh emak sangsara kadungsang-dungsang da ayeuna oge geus sangsara ceuk Ma Uki siga nu wateureun pisan kaneng jejeh teh emak abah sadayana cariosan emak sareng abah ku abdi kahartos pisan boh maksudna boh akalna anu hoyongeun ka abdi teh abdi sadar emak teh peryogi bantuan ti abdi peryogi bantuan ti jalmi-jalmi anu ngartos sareng nyaah kanu alit tah ku jalaran eta abdi wantun ngabantu ka emak sareng ka abah namun ulah diharapkeun bantuan abdi bakal hasil emak margi itu mah jiwa na teh jiwa anu hayang menang sorangan jiwa nu hayang genah sorangan tanyang hareupan nu kitu mas sanes sang hareupaneun jalmi si itu si eta emak ceuk neng jejeh jadi timbul harita teh wawanena ngadengi omongan kitu Ma Uki jeung salakina harita mani ngajenghok sarta manehna carengka terus neuteub ka neng jejeh bari pok deui nanyakeun paromana semu heran nah ari nyai kersa dikawin gitu ku Juragan Sonjaya teh geulis ceuk Ma Uki bari neuteub sanes kitu anu dimaksud ku abdi mama abdi sanes hoyong jadi bojona Juragan Sonjaya abdi sanes ridho ditikah ku anjeunna tapi abdi hoyong ngabantu ku ikhtiar abdi sorangan sangkan emak sareng abah leupas tina tekenan anjeunna ceuk neng jejeh bari neuteub ka Ma Uki jadi kumaha atuh nyai ceuk Ma Uki beuki heraneun sarta neuteub ka sakalakina anu harita olohok kieu emak urang teh anu migaweana sanes tanpa dipigawe ku urang eta sawah teh moal ngadatangkeun hasil jadi tetela urang teh perlu bantuan si manehna anu geus mere nganjuk ka urang sangkan urang tiasa migawe sawah kalawan rajin anu hasilna bisa nyugemakeun ka urang nya keur munahan hutang ka manehna tapi lamun manehna ngan ukur hayang dibayar bae tanpa ngahartikeun penghasilan urang eta mah kacida teuing janten yakin emak sareng abah peryogi bantuan ti abdi sangkan ulah kacekek teuing ku manehna ngan dina mantuan abdi mah arek ngalawan sanes bade nyerahkeun badan ka anjeunna ceuk neng jejeh bari neuteub harita teh ka Ma Uki bade ngalawan nyai teh bade ngajak gelut kitu nyai aduh wanian asana teh sedang abahna oge disentak sakali mani murungkut sebab Juragan Sonjaya malamun aya anu bedegong teh sok mawa tameng dadana tukang gelut komo deui nyai sanajan ngorakeun oge pangawak awewe ceuk Ma Uki bari melong siga anu manghoreamkeun sanes mak sanes gelut abdi mah pangawak awewe henteu bisa ngalakukeun gelut ngan bade ngalawan ku caritaan bae mudah-mudahan lamun patepung sareng abdi anjeunna tiasa badanten sareng abdi kanggo kapentingan emak
Namun kanggo emak sareng abah ulah sumuhun dawuh teuing. Margi sifat kitu teh awon cek abdi mah, upami itu kasar mah geunggeureurkeun bae ku emak sareng ku abah. Sabab cek emutan abdi lamun hayang dihargaan ku batur kedah ngahargaan diri sorangan. Lamun anjeunna sentak sengor komo jeung nyarekan nu lain-lain mah lawan bae atuh abah. Cenah patut dicarekan nya carekan, atuh patut disingkahan nya singkahan. Namun ulah dihormat ari manehna lain hormateun mah. Tina soal manehna rek ngajabal sawah teh keun bae antep hayang nyaho da anu kudu mutuskeun mah pangadilan anu wajib sarta nguruskeun soal eta. Lain manehna mutuskeun sorangan. Apan soal hutang eta teh sanes keun meureun da aya aturanana, asal urang bae sanggup kanggo mayarna. Cek Neng Jejeh bari neuteup ka indung bapa kukutna. Jadi kudu kumaha atuh urang teh nyai, cek ka Adung semunu heran. Teu sangka ku Neng Jejeh bet gede wawanena. Perkawi sawah mah pidamel bae abah, tong seueur deui anu diemut. Da sawah urang sanaos tos kakeueum ku hutang oge, cek Neng Jejeh bari imut. Kumaha da piraku teu dibinihan atuh nyai, sawah teh da piraku ku abah teu dipakayaan mah, cek ka Adung harita teh bari melong ka Neng Jejeh. Sumuhun abah, piraku sawah teh henteu disingkal sedang urang teu gaduh nanaon. Anu arek disambut atuh anu arek nambut ku Juragan Sonjaya barora mere kalah rek ngajabal sawah geuning da hutang anu ti heula teu kacumponan ku hasilna. Keun abdi bade turut campurnya abah soal artos kumaha abdi bae engke upami Juragan Sonjaya ka dieu sok abdi asongkeun hayang nyaho. Lumawi tong seueur emutan emak sareng abah pacul bae sawah mah nganti ayeuna kapayun urang entong sieun teuing ku Juragan Sonjaya teh. Da urang oge geus ngahasilkeun ka manehna kitu tah pamendak abdi mah. Leres nyai, ayeuna ku abah kaharti pisan. Nah asa kabina-bina teuing. Komo ari geus nyarekan nyebutang kuraksia. Nyeri teh abah mah da lain teu wani. Abah teh teu wani gelut ngantos nu sejen sok mang meunangkeun bae ka ditu. Ayeuna mah dilawan sia lamun ngahina deui teh. Ceuk ka Adung bari meureub-meureupkeun leungeunna ngadadak jadi wanian. Wargi mitra kaum dangu sadayana, gunung teh siga ngariung, pasir-pasir katingali siga nu eueuh tungtungna. Sabab ret kakenca jurang kakatuhu pasir wungkul. Ari di jalan bulat beulit kawas korai anu ngaleor breh jambatan katingali panjangna kalibat saking. Kaceluk matak palaur jambatan kareta api anu disebut sasak saat. Den Ahmad sareng sileunyai harita teh keur tumpak beus siga anu keseleun pisan. Sabab majuna eta beus lamun mudun henteu tarik. Meureun rem sieun ngeplos lamun nanjak teh ngarayap da mesinna kurang kuat. Kalah sorakna ngagerung matak gandeng nu ngadenge. Tapi lila-lila jauh geus tepi ka Purwakarta reg di dinya eureun heula sabab loba anu turun. Sanggeus nu turun nu naik bus beres teu aya tungguaneun geleser harita maju rek ngajugjug ka Karawang ngaliwatan ka Cikampek. Eta bus maju ngadius lantaran jalana rata. Den Ahmad rada marah mai lantaran geus tereh tepi ka anu arek dijugjugna. Malah teu lila geus tepi jut Den Ahmad jeung sileunyai harita teh turun.
didinya sarta muru kalanceukna nu geus lillah teu panggih atuh barang Jawa teh manehna dibagiakeun. Ahmad, ka mana bae? Ampleng-amplengan teu datang ka dieu. Cek Ibu Martinah istrina Juragan Sonjaya mapagkeun ka adina bakat kusono. Cek, abdi teh nganclong bae, cek. Namun karaos ku abdi teh geuning anu nganclong. Cara abdi mah teu aya hasilna, cek. Jawab Den Ahmad bari cong ngajak sasalaman ka lanceukna sarta ku lanceukna ditarima. Bari ret ngareret ka sileunyai. Pok Ibu Martinah teh nanya deui. Ari eta saha Ahmad? Cek Ibu Martinah bari nunjuk ka sileunyai. Sobat abdi cek anu geus janten dulur ieu teh. Lantaran karaos kabelaanana dina sajeroning babarengan teh. Cek Den Ahmad bari ngareret ka sileunyai mere isyarat supaya gancang munjungan. Bade nyanggakeun bebendu bae juragan, margi abdi tos kumawantun nyerengan Den Ahmad ka dieu. Cek sileunyai bari solongkrong deui munjungan. Pek atuh dariuk heula ka dinya. Ke siapa si mama nama keur ditukang heula. Keun urang bejaan heula. Sarta gero Ibu Martinah teh ngagentraan ka carogena. Mamana ieu aya Ahmad geus dongkap ka dieu geuning. Cek Ibu Martinah tapi teu terus ka tukang anjeunna teh kalah rek diuk didinya kawas anu sono ka adi. Saha Bu, dedengean teh aya Ahmad. Cek Juragan Sonjaya bari ngosom duka teuing keur dahar naon. Sumuhun apana? Jawab istrina tarik pisan. Henteu lila ti harita torojo teh carogena nyampeurkeun ka kamar hareup ari gok teh adi beuteung Den Ahmad sareng baturna. Atuh pok bae ditanya bari neuteub ka Den Ahmad. Heuh, geuning aya Ahmad. Nah aya heubeul-heubeul teuing teu embok-embok ka dieu. Ari sugan akang teh moal ka dieu deui boro atoh. Cek Juragan Sonjaya bari ngareret ka istrina. His mama nama ari nyarita teh jeplak pahang, sok jeplak pahang bae. Eta teh hadi goreng oge dulur sorangan manehna teh. Nya dulur teh mah tapi teu bisa dipake dulur dina sudut usaha mah. Sabab Ahmad mah daek miceun teu daek ngala. Teori udud eta teh. Meuli ngenyot beak teu jadi daging, teu jadi tulang, nu bener mah jadi panyakit. Ta eta mama mah teu resep teh. Ari kahayang mah heg sing ngarti meusan da sakola luhur. Dulur mampu tinggal neruskeun. Pan lamun neruskeun teh kudu bisa. Lain bisa miceunan wungkul sedang urang teu boga anak pisan. Boga anak hiji oge maot geuning saha anu bakal neruskeun raja kaya urang. Cing lamun ibuna maot deui ka saha diturunkeunana. Teu aya deui anu bakal neruskeun usaha urang teh sajabati Ahmad lain. Tapi lamun Ahmad tetep kitu mah wah mama marek dibeakeun. Kabeh raja kaya teh beakeun bae. Ku urang duaan tibatan engkena dibeakeun ku nu teu pararuguh mah. Daripada dibikeun kanu teu mais teu meuleum mah lebar. Cek Juragan Sonjaya teu euleum-euleum duka teuing ambek meureun ka Den Ahmad teh. Duka teuing bakat ku conggah pedah jeung dulur. Sumuhun mamana datang tuh aya bedana sifat kolot jeung budak ngora mah. Urang tos ngarasakeun pait peuheurna jeroning usaha. Tapi anu ngora mah lain deui, da beda nafsuna meureun. Jawab Ibu Martinah rada keheul ka carogena teh pedah henteu ngahargaan dulurna meureun anu harita mawa baturna. Wah, beda kumaha da lain budak lembut atuh. Geus bisa main, geus bisa ngadu,
geus bisa ka awewe pasea digegedekeun. Mama oge anu kaceluk geus dikecer ku peureuh teu kitu-kitu teuing, kalem bae hirup mah. Sabab uang punya kawasa, jadi kudu apik kana duit teh. Sing awas hirup mah, sabab lamun kadempet lepet loket ngaleh-leh jelema mah. Wanita tarohan mama mah geus beaknya Ahmad duit ti eceuna teh. Sok jeung lanceuk mah terang-terangan ulah jeung ngabohong sagala rupa. Bener pang datang deui ka dieu teh geus beak duit. Ceuk Juragan Sonjaya bari neuteub ka di beuteungna. Den Ahmad teu ngajawab gaweuna teh tungkul bae siga bueuk meunang mabuk. Sabab hatena rumasa omongan dahuana bener ngan susah rek ngajawabna sieun disengklek-sengklekeun. Lumatak ngahruk bae istuning pikawatireun atuh lanceukna ngahlas pok ngadebat salakina. Mamana ulah kitu-kitu teuing ceuk abdi oge apan kedah hormat lamun nyeuksekan ka sahandapeun ulah dihareupeun tamu. Ceuk Ibu Martinah mani ancad nyarita teh hareupeun tamu. Tamu mana? Ibuna? Ieu si Ujang. Apan tadi oge geus kadenge ku mama yen manehna teh sileunyai baturna Ahmad. Jadi anu milu ngadahar rezeki Ahmad anu ti urang. Anu ngajujurkeun maen ka adik urang, nah make kudu hormat ka manehna. Mendek oge manehna kudu ngahormat ka urang, sabab manehna anu diurus ku urang. Bener eta teh kitu leuh nyai. Cek Juragan Sonjaya ambekeun pisan. Edah anjeunna ku istrina dititah ngahormat ka si leunyai. Aduh, laras teu aya lepat mah Juragan. Jawab si leunyai bari ngeluk bangun pias ceulikna teh beureum era pacampur jeung sieun meureun. Tah, kakuping ku ibuna. Lumatak ceuk mama oge tunduk bae. Pamajikan mah kumaha salaki. Kang, leres Kang, pangna abdi dongkap ka dieu teh. Tos seepna naon abdi teh. Upami abdi anclong-anclongan teras atuh ti mana kanggo neda. Ari kana maok mah teu tiasa abdi teh Kang. Moal bisa ngadatangkeun duit Ahmad mah ceuk akang oge. Pangabisa teh ngan miceunan wungkul naon salahna caritaan akang teh. Aku bae ayeuna mah pangdatang ka dieu rek menta duit deui ka cece. Lamun dibere ku cece eta teh duit akang. Nah abet susah-susah teuing ngomong. Ceuk Juragan Sonjaya nempas omongan Den Ahmad anu can tamat harita teh. Wargi mitra kaum dangu sadayana, urang rehat heula sakedap wilujeng wayah kieu ka sadayana mitra kaum dangu anu nuju ngupingkeun dongeng khususna dongeng Neng Jejeh. Pamugi dina danget ayeuna para wargi mitra kaum dangu sadayana nuju dina kaayaan sehat wal afiat, nuju aya ginanjar ka wilujengan, amin ya Allah ya rabbal alamin. Aturan wilujeng wayah kieu ka sadayana mitra kaum dangu anu teras manco nya ka urang Kabupaten Bandung ya, kumaha daramang sadayana dina danget ayeuna. Oge ka Pak Obi ya di Cileungsi Bogor aturan wilujeng ngadangukeun. Lajeng ka Pak Dede Reswandi di Sukabumi. Ieu penggemar berat dongeng ya. Pak Dede mudah-mudahan sehatnya. Lajeng ka Bapak Taryo di Jambi. Oge ka Pak Rohendi di Kudusnya, mudah-mudahan sehat.
Oge ka Pak Ahmad Ropai kumaha damang di Serang, ka Teh Iis Juliani di Riyadh oge. Mudah-mudahan sehat dina danget ayeuna. Lejeng ka Teh Rita Damayanti kumaha sehat dina danget ayeuna. Ka Teh Nani Widyaningsih oge di Bintara nya. Oge ka Teh Yani Mintarsih kumaha damang dina danget ayeuna. Lejeng aya subscriber enggal Pak Ujang Suryana ya di Palih Majalaya, aturan wilujeng ngadangukeun bae kumaha daramang urang Majalaya sadayana. Oge ka Teh Imas PWI aturan wilujeng ngadangukeun, ka Abah Ewok oge sami, ka Pak Yaya Subrata aturan wilujeng ngadangukeun. Oge ka Teh Eli Sartika ya aturan nya wilujeng manco bae, ka Teh Siti Sarah, oge ka Pak Kabu Dokter Yulinda Belia oge wilujeng ngadangukeun. Anu salajengna ka Mamah Pina di Cianjur aturan wilujeng ngadangukeun, ka Padadang Sobari oge sami aturan di Sagulingnya. Atu nu sanesna mah dikumkeun bae ka sadayana anu nuju ngadangukeun dongeng. Pamugi ya dongeng katampi kalayan kabingahan oge janten landong pangbeberah kana manah kanggo urang sadayana. Mangga urang sami-sami teraskeun bae ye dongengna supados teu nyangkolong teuing kana waktos. Moal bisa ngadatangkeun duit Ahmad mah ceuk Kang oge pangabisa tengan miceunan wungkul. Naon salahna caritaan Akang? Aku bae ayeuna mah pangdatang ka dieu teh rek menta duit. Rek menta duit deui ka cece. Lamun dibere ku cece eta teh duit Akang. Nah bet susah-susah teuing ngomong. Ceuk Juragan Sonjaya nempas omongan Den Ahmad anu can tamat. Sanes bade nyuhunkeun artos abdi mah Kang. Ceuk Den Ahmad bari neuteub kadahuanana. Rek naon atuh? Rek menta dahar. Tah sarua keneh rek menta dahar oge. Kadaharan oge asana mah dibeli ku duit. Ceuk Juragan Sonjaya nyorongot harita teh. Sanes kitu deui Kang. Jawab Den Ahmad bani laun ari sileu Nyai mangahruk bae gawena teh. Kumaha tuh? Juragan Sonjaya teu ngartieun. Kieu Kang, abdi ka dieu teh sanes bade nyuhunkeun artos, sanes bade nyuhunkeun dahar deui. Namung bade nyuhunkeun padamelan abdi teh. Abdi teh hayang didamel kana naon bae pikeun kahirupan abdi. Margi abdi kedah dahar sareng make kitu ta Kang. Kedah gaduh bojo anu keur diurus ku abdi. Janten upami abdi teu gaduh pacabakan tangtos bae panginten abdi teh sangsara kadungsang-dungsang. Sanaos ceuk babasaanana ku Akang sareng ku cece dibantu oge moal janten dangdanan ari teu tiasa ngahasilkeun sorangan mah. Margi ceuk emutan abdi oge. Gunung oge ari hantem-hanteman di tugaran mah moal burung rata panginten. Ceuk Den Ahmad bari ngeluk sarta nyarita nangalimba. Tah dedengean Akang teh hayang digawe. Moal salah denge kitu. Ceuk Juragan Sonjaya ka Den Ahmad anu harita keur ngeluk tungkul. Laras kitu Kang, mugi Akang kersa ngahapunten kana sageluk pikalepatan abdi. Kana kabedangan abdi, ayeuna abdi bade tobat ka Akang sareng ka ece. Sarta mugi dipangjeujeuhkeun abdi teh kalakuan abdi anu atos-atos mah moal dilakonan deui ku abdi teh. Cece Akang karaos ku abdi kasangsaraanana teh ari anu bedegong kalanceuk mah. Ceuk Den Ahmad pikarunyaeun. Ahmad, syukur ayeuna geus eling. Da urang mah lain jelema turunan anu teu bener. Urang mah turunan jelema bageur. Syukur ayeuna geus babalik pikir deui. Geus inget kudu kumaha ari ngatur pibekeleun hirup teh. Tah ayeuna mah gugu bae pituahna Akangna.
rek didoakeun ku cece sing jadi jelema aya anu ngahartikeunana aya keur kahartikeunana keur dirina keur turunan jeung keur masyarakat umumna. Cek Ibu Martinah bungaheun pisan. Tah geus salah deui bae ibu nama ari ngomong teh. Jiwa Juragan Sonjaya nyela ka istrina. Lepat palih manana mamana, cek istrina teu raoseun. Lamun urang encan senang ulah waka mamawa ka batur pan ibuna nyaho sorangan usaha teh hese. Ayo deui kalah dibikeun nya. Tah dibikeunan mak kacape urang kakara bikeun ka batur sina digawe migaweun urang sina alus hasilna bikeun urang. Tak anu kitu ngaranna enteng sarta untung. Ulah anu ripuh urang hasilna dibikeun ka batur salah tah. Teu mama mah teu panuju. Jawab Juragan Sonjaya harita teh bari ngalieus. Nu kitu mah anu hawak atuh mamana. Hirup nu hayang ngeunah sorangan, hirup nu hayang ngarah ngarina. Kajeun batur teu ngeunaheun. Asal undang sorangan mah mih segala aya. Tapi kasampe oge baruruk dijual murah ulah dibikeun lebar. Paribasa melakna mah capek padahal anu capekna batur. Geuning buktina kalah jadi taneuh deui tungtungna teh. Tah ngajak debat ibuna teh. Cek Juragan Sonjaya mari mundeli. Sanes ngajak debat abdi mah tapi ngelingan. Moal aya nu daek ngelingan ari batur mah. Sabab henteu perlu henteu guna meureun. Nu matak rek dielingan ku saha ari lain ku pamajikanana mah. Cek Ibu Martinah nyerang deui siga anu teu sieun ku salakina teh. Nya nu bener dielingan sina salah. Ngarah salah terus bebeakan meureun ka hayang ibu nama. Pek dibikeunan bobogaan teh ka saha anu hayangeun. Ari urang geus teu bogana naon rek menta ka saha jeung saha anu bakal merena. Pek mending mana menta teu dibere jeung dipenta teu mere. Hayo mending mana? Cek Juragan Sonjaya ngaduan ka istrina. Henteu aya piliheun duanana oge. Naha? Cek Juragan Sonjaya rada teu ngeunah meureun. Mangga bae emut ku mamana. Ari euleuh. Waktosna pamirsa mitra kaum dangu sadayana parantos CF cek urang tunda heula ieu dongeng Neng Jejeh dina seri anu ka 35 dinten ayeuna. Insyaallah dina seri-seri anu salajengna ieu dongeng urang lajengkeun. Sakitu nu tiasa kapihatur dina dinten ayeuna hapunten anu kasuhun wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.